Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Nopi Febriana Putra di kelas 11 IPA hiji SMA Negeri 27 Garut. Di dieu simkuring bade ngawih anu judul laguna Bubuy Bulan. Bubuy bulan sangai bentang panon poe bisa sate unggal bulan abi teang unggal poe oge hade situ Ciburuy laukna hese dipanci ngeredet hate ningai ngeplak caina itu saha nu ngalangkung unggal enjing nyerebet hate ningali sorot socana bubuy bulan sangrai bentang panon poe bisa sate unggal bulan abdi teang unggal poe oge hade situ Ciburuy laukna hese dipanci ngeredet hate ningai ngeplak caina tuh itu saha nu ngalangkung unggal enjing ngeredet hate ningali sorot socana bubuy bulan sangrai bentang panon poe bisa sate bubuy bulan